lami-lami gunira mangsa ngandika kawedaling lisan mekaten pengendikanipun. Kanca bulan sepuh meni asa kagunturan madu karagragan menyanputi dina poe ayeuna maha bulan nyaeta kasumpingan nu jadi anak. geuning Bari anak ieu teh lain anak jore-jore anu geus kabejakeun kasohor kaitu ka dieu. kawentar di bulan Jadi nak gunung pangauban sagara nak panangguhan hamba-hamba rahayat di negara. sumuhun Buah hate kembang soca mustika ama di paunangan kusuma. Kawuh gubarja sakti bagea kasumpingan hidup kaharep kase. Rama guru kaulah nampi daten pangbagia salira kalayan nyangakeun sembah pangabaktos kaunyuk panjenengan sembah kula aya dina dampa sampean panjenengan Rama guru pupuden hati ujas tuti hidup ditarima kulengan kenca katuhu disimpen kuluning hati pun dehing mastaka kaset geuning nampi rebu nuhun laksa ketika pingahan Rama guru kalayan tina naon rupiah kalepatan utawina tina kata melaran putra panjenengan margi arang langka dedehes kaya patempatan jalaran anu sakitu seueurna mugiat tiasa ngahapunten kana kalepatan putra Rama guru dina kasalahan jeung dina kata melaran teukeun wae da geus ngamaklum ai kolot mah kantenan atuh sepuh sabab dinten teu oge masyarakat istuning dipercaya jadi bapak nak salarea teh istuning loba kagiatan ti isuk jedur nepi ka sore jeder tantos bulan kadang poho kana dahar kadang poho kana sare bujeng hingga silaturahmi ka dieu tantos tapi anak kaayaan jag-jag tur waringkas kalayan katempo paroman semu anu ngagelenyu binga ngandung harti eta teges jadi kabungahan keur kolot sanajan bari jeung kolot oge sifatna guru ka hidup teh kase nyalaras bulan timalan Rama guru dihapunten dihapura kase kalayan sakedikna kaula ngabantun itu tingali beas opat toronton Allah geningnya boyong tilu truk nya geuning lauk emas lauk jair lauk gurame wah nog asin sapuratina pikeun santriwan santriwati salira geningnya nah ieu budak tuh kumaha bulan meni asa cikeneh kamari geus ngirim sapi 20 keur kurban deudeuh kasep geuning nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan muga-muga eta kasayan teh sing jadi ladang ibadah kagiatan Rama guru rai kaharep maneh diuk wae bari jeung ngabetem sedeh kapayun kasep Rama guru tapi nu damel kaula ge sami nyanggakeun sembah pangabaktus kunyuk Rama guru nuhun kasep kalayan tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alita pilih kirang tata titi duduga sareng priyoga ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana pilih aya cara nu kacandak di desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan muga Rama guru tiasa ngahapunten kana kalepatan patidal bagja
dina kasalahan Cobi. tadi geus dicaritakeun urang pada saling ngamaklum we. Saling lubarkeun we keur kieu. Sabab bisa disebut sabab mai kahampura teh nyaeta musti kaning hirup di alam dunya. Jimat kahirupan. Naon sababna? Cobi. Sabab di dunya dimimiti ayana manusia biadab. Nepi ka ayeuna reuaina manusia mana jelema mana anu can pernah ngayakeun tindakan dosa. Deluput. Saha jelemana anu can pernah ngayakeun tindakan kasalahan. Sumuhun. Tangtu yakin kakenaan sifat owah jeung gingsi. Ku poho, ku bodo, ku salah jeung balanga. Kataledoran. Anu memang eta teh geus jadi busana na urang di alam dunya. Beres dan papakean. Mungguh jadi katangtuan yen dunya mah bisa disebutkeun dua papasangan. Kulon wetan kidul halodo ngiji salah jeung bener. Sumuhun. Tapi keur manusia mungguh di alam dunya mengpeung masih kene hirup aya hak pikeun husnul khotimah nyaeta alus katungtungnakeun. Ini laras kurang. Mun ceuk bahasa Sunda maut nyere kapuhu Ini laras. kebo mulih pakandangan. Di antara cara teh saling lubarkeun hampura antara papada urang. Laras. Ya. Laras rama guru di mana sabalikna ongkoh ama oge. Cobi kulan. Bisi ieu mah bisi dimimiti hidup dititipkeun ka pasantren nepi ka ayeuna geus diliarkeun malah geus jadi jelema anu nomor hiji di nagara. Nyaeta bisi dina lakon gawe utawi dina caritaan. Boh dina mangsa diajar baheula sok nyekseukan, boh dina mangsa ayeuna sok kadang-kadang kacaletot basa. Anu kaituna jadi nyentuh kana kolbu ngagebrakeun manah hampura kase. Nah, ini. Pada rama guru kantenang sami-sami. Bagja. Cobi kulan. Da kitu mungguh di alam dunya. Laras. Karasa ku ama da geuning mungguh di alam dunya nu karasa lain rek mapatahan ka hidup. Nya. Dasarna tina pangalaman Laras. da geuning gubrak ka alam dunya heula keneh kolot tibatan hidup. Kantenan atuh. Meureun lamun ceuk sombongna geus legok tapak genteng kade. Nya. Sagala kaalaman Sagala kasorang. hade gorengna dina mangsa kaula hirup kumelendang di alam dunya. Di malam sabab dina mangsa baheula lain waktu ayeuna mangsa baheula anjeun keur budak bisa disebut beula kesenteng. Masih keneh kemejeuna benteng atuh. Keur memejeuna nyaeta kaula neang pangabisa bari jeung tatapa puasa. Oh, pinuh ku kapanasaran. Dasarna kulantaran pinuh ku kapanasaran hayang nyoba kaitu hayang nyoba ka dieu. Sifatna kasep koka kurung ama baheula sabab ama baheula teh nyaeta ngaguruan karanjeun kabeh teh ngeunaan ilmu kadugalan. Ini. Ilmu kasaktian, ilmu kamandragunaan. Laras. Ameh kaituna pilih tanding sudah lawan. Tapi kulantaran ieu umur beuki ngolotan, jeung kulantaran geus loba pangalaman, ebreh yen geuning kakawasaan pangeran teh moal bisa dibeli ku kadugalan jeung kasaktian. Sumuhun. Jeung derek dibeli kunaon. Maksudna kumaha Rama Guru? Cobi. Ari maksud anu tangtu sok kadang kamu morekeun bahasa kolot lamun urang teh hirup kudu miuni pare. Yeuh, eta kulan. Dina mangsa pare geus eusian yakin bakal leuwih ngeluk, Leuwih tungkul. leuwih tungkul. Laras. Tah itu oge sarua.
Dina mangsa baheula dume boga kamandragunaan anu temahna kumalungkung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul. Tapi geuning aya nu leuwih hade tibatan ilmu anu kitu nyaeta ilmu ikhlas. Ilmu ridho. Eta anu jembar. Dasarna ilmu ikhlas ilmu eta teu daya teu upaya angin anjeunna nu kagungan. Sumber awasana ge anjeun. Tawakal cek bahasa agama. Timalan eta anu bakal katarima ku kanu kagungan urang salarea. Anu bakal tembus engke jaga, anu bakal jadi ladang ibadah ke urang salarea. Timalan Rama Guru daun. Sabab naon? Sabab urang teh kudu miuni gula. Cobi kula. Dina mangsa cikopi pahit pasti nu disalahkeun gulana, yakin gulana teh kurang. Sabalikna dina mangsa cikopi eta teh amis teuing. Nu disalahkeun tangtu gula. Tapi lamun teh cikopi eta pas, lain gula nu dipuji pasti cikopina. Eta. Tah hirup oge teu beda ti kitu, kadang-kadang urang anu usaha, kadang-kadang urang anu digawe tapi nu dipuji. Tah di dieu urang teh kudu ikhlas jeung ridho. Tapi jaga isuk jaga ninggeto. Yakin engke oge maranehna apal anu mare rasa anu sabenerna. Atuh cenah henteu wae teu jadi masalah urang ulah leutik hate. Naon sabab Gusti Maha tingali bujeng manusia kana uteuk ati uningali. Waspada. Timalang ya. Dawuh Rama Guru, homo bari jeung anjeun teh hiji pamimpin, hiji pangagung anu ayeuna teh keur dipercaya nyaeta ditaplokan jabatan dina mangsa ayeuna. Eta kursi kerajaan teh mangpaatkeun ku diri anjeun nyaeta pikeun jadi ladang ibadah. Sabab teu saeutik jelema-jelema anu jadi pejabat teh labuh kulaku ti gubraku akhlakna aya geus jadi pejabat teh kadang sok poho karahaya. Poho kulantaran kadudukan, poho kulantaran ubudunya. Anu temahna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan. Atumpakan kudunya yakin bakal menang panyungkun ti pangeran. Naon panyungkuna? Dunya. Gerak perbudak ku diri anjeun dunya. Sakabeh ka jelema-jelema anu salilana ngabdi ka diri anjeun nyaeta ka dunya. Ta eta panyungkun teh. Tapi sabalikna dunya kamaranehna anu salilana ngabdi ka kami. Eta teh istijrod, aya istijrod, aya ladang anu hade. Naha eta pamilih eta mah gumantung diri anjeun. Sabab hade goreng eta geus diciptakeun pamilih aya di anjeun. Tah anjeun najan bari wujud diu awak buta diri terahing rasaksi ulah nepi ka malulu hate oge miuni buta ulah. Pake sifat kamanusiaanana, pake kalakuan manusiana eta oge manusiana anu geus cicing dina rel kamanusiaanana, anu cicing dina rel ka pangeran anu kaituna bangbelas ibadahna itu ieuna. Timalan Rama Guru daun. Sabab eta anu bakal jadi kenyedna hate, sabab eta anu bakal jadi lesna hate. Kadali diri. Lamun geus kitu yakin mangsa anjeun ngayeuk daya ngolah nagara teh ngawujud jadi nagara anu baldatun thayyibatun warubun gopur. Subur dina kamakmuran, makmur dina kasuburan. Ya. Timalan Rama Guru
ulah jadi contoh negara-negara sejen anu salila nindes karahayatna ulah dicontohan negara sejen anu salilana nyangsarakeun karahayatna da lolobana penyakitna teh lain penyakit masyarakat tapi penyakit pejabat di antarana korupsi, nepotisme jeung kolusi. Contoh anu konkret nyaeta loba pamimpin anu jalir tina janji, loba pamimpin anu sulaya tina carita, cidra tina subaya, tempo dina realitasna, tempo dina media massa, decanya daek apruk-aprukan ka unggal kampung, secara memeh kampanye daek aprak-aprakan ka unggal padesaan, didinya ngadeg-ngadegkeun baligo-baligo jeung pagede-gede nutara seuri oge ngaradak seuri bari make kopea Ada dareh deh. nukumat oge ngadak-ngadak berehan bear budi muruluk panjanggi aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Ari geus gek dina kursi kapamimpinan culang cileung neangan palingeun bangsa. Eta ada ngecek sarapannya pulang. Ya. Timbalan loba kajadian nu saperti kitu anu nepi ka teu merhatikeun rahayat. Komo mangsa Covid harita. Sangat pulang. Covid harita rahayat nepi ka kudu caricing di imah, tapi da ai tetep ai dapur mah kudu ngebul, usaha hanteu disarek, Saudara kaum anak pamajikan kudu diparaban, sarua jeung ayam dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban, sarua we ditapae saeutik-saeutik. secara lemas pulang. Memang aya bantuan ti luhur bansos teh, tapi hanya karena ku oknum sok dipelintirkeun, kadang-kadang eta bansos teh nepina teh kadulurna jeung barayana. Udah buat ini Da eta teh yakin kaituna teh dorakan lagi aduh kabina-bina kasih. aras itu. Ya. Timbalan kaituna we eutik we krisis kepercayaan rahayat jadi leungit kepercayaan rahayat ka pamimpinna. Pamimpin nepi ka geus teu percaya ka rahayatna. Datang ka rahayat ukur butuh dina mangsa hayang naik deui kitu. Gitu pulang. Tungtungna patukang tolong mana demi negara, mana merahayat demi bangsana oge sarua patongong tongong. Ruksak we negara, ruksak we rahayat, ruksak we cita-cita bangsa karuhun anu parantos ngantun teh. Ya. Geus kitu yakin cilakana luar biasa. Aras silakan. Timbalan tah lumatak yakin ama heueuh lain mapatahan no kahayam nitangojai kamari dina lebah dieu mah urang saling wasiatan kuleungeun jeung di sana Saling euy. sabab demi waktu manusia bakal pinanggih jeung karugian urang saling toe Saling euy ge pulang. da mangsa keur umur sadiri anjeun harita sarua kolot kieu oge resep neangan pangabisa kadugalan kasaktian Oh, tenang pulang. saepi geni Tuh. gerak diduru saepi angin bisa lulumpatan tarik miuni kilat saepi geni jeung saepi angin letih keneh gede keneh sae pikiran Eta timbalan jang naon urang neangan ilmu kuat di bedog jang naon urang neangan ilmu kuat di kadek jang naon urang neangan ilmu kuat di tonjok di bedil tapi nah luwih hade mah nyaeta ilmu ulah aya nu ngadek ulah aya nu ngabedil nyaeta ilmu maunat ilmu silaturahmi ilmu kasalamatan karahayuan nya waduh leres ya timbalan gitu oh
Ieu masa seureun sabeunyereun we. Bubuhan. Paralu narutus gunung palias narajang alas ai kudu mapatahan mah tadi geus nyaritakeun ka deudeu ai rek mere harta sidik anjeun mah leuwih beungar tibatan kaula. Ya, tuh. Nya Bubuhannya ke anak gitu. ukur cacaritaan we. Timalan sama guru nampi kana rupahak pemerjang salira. Muga-muga kangge diri kaula sing jadi jimat parepe tur tak bisa ngagunakeun dina mangsa kapayuna. Nanging hapunten kaula teh sajabati sono ka dieu teh aya hal-hal anu kedah didugikeun ku kula. Rama guru, Rama guru. Geus ngecoblak teh kieu kolot teh. Sok nurowelang we ngomong teh. Nya kita sawepani sakedapan boten ngawangsul marganipun peteng penggalih. Margi ngadangu kasauranana ira putra muridna. Anu menta sangkan nyerahkeun pamajikan muridna keneh. Asa dipopokan kokotor rasaan. Ieu pandita sawepani ku ngadangu kasauran sang Nalendra. Ieu teh naon ieu teh maksudna teh? Cobi ulah. Nita kolot nyerahkeun pamajikan murid laras Rama Guru. Bu eta uteuk nepi ka kitu. Pikirannya Pangaruh nafsu, pangaruh bogoh nepi ka hianat, nepi ka jahat keluar. Kasih kumaha Rama Guru nanaonan laku lampah teh. Nah di dunia ieu teu kurang awewe. Loba awewe teh nu lengo, rek anu parawan, rek anu randa. Randa kawakan loba. Nah lain yang nganu lian ieu mah kalakan yang nganu boga salaki. Da kaula bogohna kadinya Rama Guru. Masket kadinya. Komo deui ieu mah damua jadi dosa soteh kulantaran murid salira anu boga pamajikan nepi ka hayang ku kaula teh pamajikan teh lain hiji. Dewi Subadra nepi ka hayang ku kaula teh dicanung ku salakina. Piraku muarek dibikeun ka kaula pamajikanana hiji Rama Guru piraku wae Rama Guru. Subadra mana ieu teh? Subadra pamajikan Arjuna panengah Pandhawa. Apaan si Arjuna mah pamajikanana loba? Tinu geulis meuting tinu denok monok. Cenah pamajikanana leuwih ti 40 awewena. Acan kabogoh. Acan nu susulumputan. Bayangkeun Rama Guru bari jeung gelar manehna adipati anu ngawasa hiji daerah, kaula mah raja anu ngawasa nagara. Damwari jeung rek nyaah ka Subadra asa manglebarkeun hiji putri geulis dikawin bari jeung dicanung. Teu tega Rama Guru. Lain masalah teu tegana anjeun teh. Ye, hukumna awewe lamun geus ngaliwatan ijab kabul dicokot tina indung bapana rek dipaehan dihirupan oge gumantung salakina ai awewena ridho mah. Lain urusan anu ngawasa negara bakal leuwih bungah, lain ukuran harta teh kade. Lain jadi jaminan. Sababna ye tingali dina zaman baheula, dina zaman Ramayana
Sobi hiji raja di negara alangka duir jadu kakasihna Rahwana urung nangtung siang lempang raja berat beungar kapelet ku babajikan Batrarama bari jeung Batrarama teh raja tanpa sarana leleuweungan tapi kacintana gede teka olof ku harta bana teka ukur ku pakapangkatan teu silo ku masalah eta anu temahna naon Dewi Sinta hayang balik di Karama Rahwana kakak ancur-ancuran tibatan hasil kakak beak dulur beak baraya beak masyarakat di negara kade sia apas ngaheureyan pamajikan batur mah kade apas ya rejeki oge bakal serat tanyakeun kana yaga nu kalama nyata waduh tapi kaulah bogoh mah masih kene nafsu kita mau ukuran nafsu tapi dangarana ge teh dipangpalerekeun ge hese Rama Guru montong ulah ieu mah kieu Rama Guru unggal minggu ku kaula bakal dikirim beas 2 tronton ini disuplai sapi 100 ekor ulah asal laksana panglamarkeun titah we si Arjuna sakan diserahkeun ku kaula dilamarna ai gini nah naonan sia teh hayang rahmat hayang laknat maksudna lamun hayang rahmat montong lamun hayang laknat cukluy udah hayang teh Guru tulungan kaula lain tulunganeun ulah kasep ulah tah ieu sia pangaruh dunya teh tungtungna haliah dunya dipapake ku anjeun kalimpudan ku dunya poekeun hate teh tungkep nepi ka teu ngijir eta pamajikan batur heh dalila nyerahkeunana eta mah urusanana Rama Guru tulungan tetep kaulah cinta ka manehna montong ulah ieu mah sok neangan ka saha we tong bujeng hingga ka rahayat tong bujeng hingga ka bangsa manusia widadari hayu mal burung dianjeun naon syaratna lengoh syaratna anu lengo mah mal burung dianjeun dekat talian ku sifat salaki nya jeung kaduana pada suka pada dah itu Raka Prabu dangu ke cicing goblok sia ngajedok teh jadi tunggul arsa we sekali ngomong nyerekan aing gane sih tek beung we ulah waduh power Rama Guru montong sia ulah sok guguh kolot ieu teh kanyaah teh matak nyelametkeun ibarat obat teh peuheur pahit tapi teleg ameh naon ameh sager mesehat sok si beungeut anjeun abdas kurang dosa laku lampah kitu teh jalu dosa nya komo bari jeung anjeun teh wujud dieu awak buta laku lampah mehayang pamajikan batur atuh surup ka patutna anjeun nya atuh sarua jeung nog torogan atuh saha ke guruna aing atuh era kaula kaciwit kulit ke bawah daging tungtungna teh guru ke bawah era Rama Guru tetep kaula bogoh montong ulah bade maksa ai montong sia tetep kaula hayang maksa kaula bogoh pisan ka manehna biasa disisihan moal bisa disilih-silihan deui lintang di kaula kudu laksana kaula tipu ka tamang beas laksana ka pinduet ka manehna teu kitu kaula bakal perep kana lebentak rasa geus teu geunah dahar teu geunah sare inget wae ka manehna Rama Guru ai Raka ngecebrak bari jeung hapa kitu sia teh
Raka Prabu Antos Abdullah. Siap. Ganeng goblok. Aduh, Rojong. jadi kasebrot aing. Hanya pasti atuh. Gusti nu ngagung serba salah aing Gusti. Laras. Montong sia. Lamun kekeh peteuke laku lampah kitu aing moal bisa nyari. Tapi aing bakal nyebutkeun bakal sia menang supata ti aing silaka sia. Paduli dihakan ku aing cilakana. Itu si eta kakang ngaluhuran bahasa. Geni. Nang sia kana takdir keun bae bener, keun bae sakali deui bener, keun bae nista maca utama sia. Power geus kieu. Jadi sia laku lampah kitu teh. Geni. Neuteuk leuheur melah jantung ngagurat. Jaga sama dia leungitkeun pecah kaki antara guru jeung murid. Nyingkah ka itu sia. Tolongan kitu power. Doa guru sarua jeung doa kolot. Terpercaya aing. Tuh, ka guru disebut aing, aing antara suntangan sia teh. Siap. Doraka sia. Pas di kuningan deh. Rama guru montong. Pak. Paduli goblok. Pati di malan. Bawa deui beas teh. Aur-aur bikin ke hayam, bikin ke dia. Tong dibikin ka kaki gejul tau. Jig. Mau dihakan paling jig. Muhammad. Sang terima ku sia oge. Sudi ngahakan lagi gitu. Paduli goblok. Aki-aki ngurus tunyum, aki-aki jahat, aki-aki teu ngarti kumaha rasana cinta dengan galurah di dada. Nyaho aing oge ngan sia we neutreu. Nyikah sia. Merokok we. Mau rangdikan dia aing goblok. Paduli si aing ini pati. Gimana? Pati. Buru-buru sia. Buru-buru. Bisi dijampean beleguk. Bisa di parabunan bulan. Waduh. Rama guru. Jik tuturkeun jik. Sakirana beuk kena dudunya jik tuturkeun. Tuturkeun. Teu sudi aing nanya lagi. Jik leletak itu. Da nyaho sia ge sarwana leletak teh naon. Kaduh. Aing muridkeun teh. Teu sudi aduh kedah kumaha kaula sia teh ibarat kenek jeung sopir mulina transportasi mah. Supir nunutan kenek bagian anak geuingkeun koplok. Malah dia. Kabina-bina teuing kakang ngantep we. Ku si lain ngajak ka dieu oge bari jeung nyaho teh sarua jeung ngantep eta teh. Kalau jeung nganter. Ulah kapalang. Dosa jik, tuturkeun jik. Tuturkeun eta. Sok, dituturkeun. Kagok jeblok sia. Ke bawah apes gitu. Tong mewel. Montong mewel sia. Air mata buaya aing oge nyaho. Ari ku guru sieun. Kabina-bina teuing laku lampah teh. Pati. Simbalan buru-buru sia. Rong diajak ngobrol wae bleguk. Kau bau-bau sungut sedeh. Ayo. Bisa di parabunan kayak. Aduh. Tuturkeun jik, tuturkeun jik. Pidoana we Rama guru didoa. Keun sing apes wae. Wah, Rama guru mah jik. Toka komplek-komplek geus ya. Urwios Rama guru hapun jik. Lain hampura kai kalana lampah maneh. Pangeran muarek ngaganjar jeung nyiksa ka sakum manusia, angin manusia kudu eling kena siksaan jeung ganjaran. Lampah sia make dosa kitu, sia bet nyin siksa sagala. Tadinya atuh disiar. Bongan dijieun ku si laing. Permios Rama guru, jik kaki. Permios Rama guru, jik. Jik, mewel.